Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babus sadis syara fi fadilatiz zakati. Bab anu ka 16 tentang keutamaan zakat. Wa hiya dalilun ala imani fa'iliha fa innal munafiqa yamtani'u minha liqaunihi la yaqtaqiduha. Ari zakat teh ngarupakeun hiji dalil, hiji hujjah, hiji bukti ala imani fa'ilihi tentang keimanan jalma anu ngaluarkeun zakatna. Fainal munafiqa sanyana jalma anu munafik mah yang tani eta nolak minha tina ngaluarkeun zakat. Li kaunihi layak takidu haina nama dan teu nekatkeun kana keimanan. Jadi zakat fitrah teh zakatnya secara umum zakat teh ngarupakeun ciri keimanan seseorang. Bisa ngaluarkeun zakat. Jama munafik mampungeun ngaluarkeun zakat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qantaratul Islam. Az-zakatu ari zakat qantaratul Islami eta jembatana jalma Islam. Zakatnya ngarupakeun jembatana jalma Islam. Jembatan berarti jangan hubungkeun. Untuk make jembatan eta perantaraan eta cuma bisa nyampe ke Gusti Allah. Assalamualaikum. Masyaallah. Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam az-zakatu tuhrul imani. Az-zakatu ari zakat tuhrul imani eta ngabersihkeun kana iman. Az-zakatu tuhrul imani ari zakat teh eta naon tadi? Kebersihan iman atau kasucian iman, ngabersihkeun nyucikeun keimanan. Ngagambarkeun tentang keimanan anu suci anu bersih ku zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahul imana layak balu moal narima saha Allahu Allah al imana kana iman para imana seseorang illa biz zakati angin ku mayar zakat. Allah moal narima keimanan seseorang kecuali manehana ngaluarkeun zakat. Wala imana sareng teu sampurna imana sareng teu sampurna keimanan liman pikeun jalma la zakata lahu. La zakata anu teu zakat, teu ngaluarkeun zakat lahu pikeun itu man. Pakuat pakai teh zakat teh jeung keimanan we teu kitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hassinu amwalakum bizakati. Hassinu kudu ngajaga aranjeun atawa ngaraksa aranjeun amwalakum kana harta-harta aranjeun bizakati ku zakat. Jadi cara ngajaga zakat, ngajaga harta teh ku zakat.
bi ikhrajiha tegasna ku ngaluarkeun zakat. Wadawu ngarang kudu ngubaran aranjeun atawa ngobatan mardokum kanu garering ti aranjeun kanu garering ti aranjeun bis sodakoti ku sedekah. Fa innaha anfa'u minad dawa, sabnya nyana ari sedekah teh leuwih manfaat atau leuwih alus yang ngobatan. Jadi lamun anu gering teh kudu disodakohan ngobatanana teh. Dinu sejen ke mun dina bab eta suan sodakoh aya. Anu as-sodaqatu tadba'u bala, sodakoh teh bisa nyegah tina bala tina musibah. Termasuk tina penyakit. Wa itu sareng naon tah kudu nyiapkeun aranjeun lil balai kana balai teh musibah, ad-du'a kana doa. Jadi jang menangkalna hiji balai teh urang kudu nyiapkeun doana. Bi antadu'u inda nuzulihi, eta ku ngadoa nalika turunna itu balai. Fa innahu yarfa'uhu, fa innahu sanya itu doa teh yarfa'uhu eta bisa ngangkatkeun kana itu balai. Rawahu Tabrani wa Abu Naim wal Khatib. Wa fi riwayatin li Abi Dawud badalun hadhil jumlah sebagai padatina ieu jumlah anu terakhir. Ketika itu lil balai adua kadinya badal teh wasta'inu kudu minta naon istain teh pitulung aranjeun alhamdul balai tina meunangna balai biduai ku doa wa tadarru jeung ku karendahan diri di harapan Gusti Allah. Rendah diri mah di harapan Gusti Allah, lamun harapan manusia mah rendah hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman izzakati ma halaka mual ruksak naon malun harta fi barrin di daratan mual ruksak harta nu aya di daratan wala bahrin sareng henteu di anu di lautan. Jadi moal hancur maruksak si harta nu baik nu di darat boh nu di laut teh illa biman izzakati kecuali ku nolak kana zakat. Tajama anu nolak kana zakat sarua ejeung hayang dihancurkeun hartana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la imana liman la sholata lahu. La imana teu sampurna kaimanan liman pikeun jalma la sholata anu teu salat. Lahu pikeun itu mah. Ai li anna salat nurun kama fil hadis. Sebab nyata tegasna sanyana ari salat teh eta nur.
sakumaha aya dina hadis anu sanesna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la imana wala sholata liman la zakata lahu. Wala sholata sareng teu aya salat, teu sampurna salat atau teu dianggap salatna teh liman pikeun jalma la zakata anu henteu zakat lahu pikeun itu man. Jadi nyambungnya iman teu sampurna lamun teu dibarengan ku salat. Salat teu sampurna lamun misalkan teu dibarengan ku zakat. Akhirna kana zakat. Kama qadwarawa sakumaha tos diriwayatkeun an Ibnu Mas'udin ti Ibnu Mas'ud amarona parantos dipiwarang urang sadayana bi iqamis sholati kana ngadegkeun salat wa itaiz zakati sareng kana nunaykeun zakat ngaluarkeun zakat. Waman lam yuzakki sing sajalma anu henteu ngaluarkeun zakat fala sholata lahu maka teu aya salat atau teu sampurna salatna pikeun itu man lam yuzakki. Wa fi riwayatin li Muslim dina riwayat Imam Muslimah man aqama sholata sing sajalma anu ngadegkeun kana salat walam yu'ti zakata tapi walam yu'ti henteu ngaluarkeun zakata kana zakat falaisa bi muslimin maka sanes jalma muslim yanfa'uhu amalahu yanfa'uhu anu ngamanfaatkeun itu muslim amalahu kana amalna. Wafil khabar dina hiji khabar lima innallaha ta'ala sanyana Allah ta'ala qarnu salasati asya'a bisalasatin ngabarenganana hiji ngabarenganana tilu perkara ku tilu perkara bisalasati asya'a falam yakbalu wahidatan minha bidunil ukhra maka moal ditarima salah sahijina tanpa anu salah sahijina deui salah sahiji anu sejena. Naon tanu sok bebarengan tilu eta teh jadi lamun nu tilu hal eta mah bebarengan kudu aya duanana lamun nu hijina salah sahijina teu dilakukeun moal ditarima ku Gusti Allah. Lam yakbal ku Gusti Allah moal ditarima gitu ibadah teh. Faqala ta'ala Allah ta'ala aqimus sholata wa atuz zakah. Adegkeun dirikanlah salat sareng tunaikanlah zakat. Salat jeung zakat dibarengkeun duanana. Salat teu sampurna lamun teu zakat gitu di zakat lamun teu salat teu sampurna. Waqala ta'ala wa ati'ullah wa ati'ur rasul anu kaduan kudu dibarengkeun deui teh nyaeta taat ka Allah sareng taat ka Rasul. Waqala ta'ala sangadamu Allah ta'ala an askura li wali walidaika anu katilun bebarengan teh nyaeta bersyukur ka kuring sareng ka kedua orang tua anjeun eta tilu hal anu bebarengan kudu urang dilakukeun duanana lamun urang teu ngalakukeun salah sahijina moal ditarima amal urangna teh kahiji salat jeung zakat anu kadua taat ka Allah sareng ka Rasulna anu katilu bersyukur ka Allah sareng bersyukur ka kedua orang tua. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahiru amwalakum bizakati tahiru kudu nyucikeun aranjeun amwalakum kana harta-harta aranjeun bizakatiku zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man wajabat alaihi zakatu falam yadfa'uha fa huwa finnari. Man sajal ma wajabat anu wajib alaihi ka itu man naon az-zakatu zakat. Jadi jalma anu geus kawajiban ngaluarkeun zakat falam yadfa'ha tuluy henteu mikeun si man hana kana zakat.
manehna tos gaduh kewajiban kudu ngaluarkeun zakat kari-kari manehna henteu ngaluarkeun kana eta zakat. Tah pikeun jalma anu kitu fahuwa maka pikeun itu man wajabat alaihi zakatu falam yadfaha jalma anu wajib ngaluarkeun zakat tapi teu ngaluarkeun kana zakatna finnari eta dina neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam la khaira fi malin la yuzaki. La khaira teu aya kahadean fi malin dina harta la yuzaki anu henteu dizakatan. Ge hartana teh teu hade, teu berkah, teu manfaat. Pikeun harta anu henteu dikaluarkeun zakatna. Qala sallallahu alaihi wasallam man mana'a zakata mana Allah taala anhu hifdzal mali. Man sahaja mana'a anu nolak az-zakata kana ngaluarkeun zakat. Cing sahaja anu nolak tina ngaluarkeun zakat mana Allah taala mana'a maka nolak atau nyegah sa Allahu Allah taala anhu ti itu man hifdzal mali kana ngajaga atawa ngaraksa harta. Jadi lamun urang harta urang hayang dijaga ku Gusti Allah, maka urang kudu ngaluarkeun zakat. Lamun urang embung ngaluarkeun zakat sarua jeung urang embung hartana dijaga ku Gusti Allah. Sunat tadi. Al-babus sabi'a asyara fi fadilati shadaqati. Bab anu ka-17 tentang keutamaanna sedekah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Diriwayatkeun ti Abu Hurairah radhiyallahu an sanyanyana Abu Hurairah nyarios sami'tu Rasulullah muping kuring ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu nyarios Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la taruddu ulah nolak asaila ka pengemis saya teh peminta-minta walau kana kafiron sok sanajan si sailna teh jalma kafir walau kana sok sareng sanajan bukti itu sail kafiron eta kafir. Faqala rajulun minas sahabah tuluy nyarios rajulun seseorang minas sahabati di antara para sahabat. Santos Kanjeng Nabi nyarios lamun aya anu menta-menta ulah ditorak sok sanajan ti jalma kafir. Aya di antara sahabat anu nyarios ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah wa hal lana an natasaddaqa bisyai'in wa hal lana sareng apakah pikeun kami an natasaddaqa yen bersedekah kami bisyai'in ku sesuatu min amwalina tina pirang-pirang harta kami ilal kufari ka jalma-jalma kafir. Jadi maksudnya teh nah Rasul urang oge kudu bersedekah ka jalma kafir gitu nya tina harta urang. Faqala wadawu Rasul na'am. Laras sekalian lawi teh kitu nya. Innahum sanyana ari maranehanana kufar teh kumna kana kufar khalqun min khalqillah eta ciptaan Allah keneh gitu. Khalqun min khalqillah ciptaan sebagian tina ciptaan Allah keneh sarua bae kan makhluk Allah jama kafir oge. Wa anna shadaqata sanyana shadaqah teh
lataqa'a fi yadir rahman eta terletak di jalma-jalma fi yadir rahman kamana ieu jalma anu berehan kada fi riyadis sholihin sakumaha anu tertuang dina kitab riyadus sholihin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu tamna'u mitatas su'i. As-shadaqatu ari shadaqah tamna'u eta nyegah itu shadaqah mitatas su'i kana maot anu anu goreng. Su'ul khotimah meureun eta. Jadi lamun urang hayang terhindar tina su'ul khotimah yang mautna anu goreng teh nyaeta ku sedekah. Asbab as-shadaqatu tamna'u mitatas su'i. Tapi di dieu mun tingali teh mana rawahu al-Qadai an Abi Hurairah wa huwa hadisun dhaifun hadisna dhaif. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tapi di dia diartikeun dimaksudkan mita tasui teh berarti dina kaayaan mautna teh maut anu terhindar tina maut anu goreng. Jadi contohna teh kal harqi wal gharqi seperti maut teh ku sabab kabeuleum atau ka tenggelam gitu nya. Tadinya air kanak-kanak. Jadi dina kaayaan keur mautna teh ulah dina kaayaan keur su gitu nya. Faqala sallallahu alaihi wasallam shadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Shadaqatu sirri ari shadaqah anu sembunyi-sembunyi. Shadaqah anu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi teh diibaratkeun seperti leungeun katuhun masihan, leungeun kenca ge teu apaleun kitu nya. Tersembunyi-sembunyi saking kunaon maksudna saking ku ikhlasna sedekah sampikeun ka tersembunyi we nya leungeun katuhu masihan ka DG sampai ka teu apaleun gitu saking tersembunyi sehingga urang ujug-ujug ngasupkeun kana baju sakeun duit 1 juta kana baju batur teh sedekah tujuan urang teh eta sedekah sir sia gitu kajen teuing nu dibere teu apaleun ge teu naha itu atau orang karena kelopak masjid ngasupkeun gitu nya duit 10 juta gitu. Pas dibuka kuno amil nanti kuno petugas di masjid nanti aya duit 10 juta we nya teu apa tisah-tisahan eta. Ari kitu ti hamba Allah. Teh eta sedekah anu siga kitu maksud tina shadaqatus sirri. Tutfi'u ghadabar rabbi. Tutfi'u eta nyegah ghadabar rabbi kana murkana Allah. Godobarobi ayat tamna'u iqabihi nyegah kana siksana Allah. Wa shadaqatul alaniyati junnatun. Sareng ari sedekah al alaniyah, ari alaniyah mah anu terang-terangan sedekahna teh. Nya katingalieun lah ku batur urang keur sedekahna gitu pas keur masihana. Junnatun. Junnatun bidomil jim macana teh jimna didomakeun aya satarahu. Junnah teh perisai kan atau maksud nama bakal nutupan atau nya nutupan ngahalangan minan nari tina seuneu neraka. Terhindar tina seuneu neraka pikeun jalma nu sedekah secara terang-terangan. Dia bahkan rawaan Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin a'tasa ila syai'an walau luqmat ta'amin illa dafa'allahu anhu biha nukmatan. Tepati-pati seorang hamba masihan ka jalma anu barang penta ka pengemis masihan sesuatu
sok sanajan masihan teh ngan ku sahwakeun gitu dieu nya nasihat sahwakeun illa dafa Allah kecuali Allah nyegah anhu dituman biha nukmatan karena siksa. Maqala sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu tasuddu. As-shadaqatu ari sedekah tasuddu eta nutupan. Sab'ina baban minasu'i. Nutupan mepetan sab'ina kana 70 naonana baban panto minasu'i tina kagorengan. Wa fi riwayatin minasyarri dina riwayat anu sanes mah sanes minasu'i tapi minasyarri sama na keneh tina kagorengan gitu. Dina hadis anu sanesna tah Riwayatul Khatib an Anas bisa didhaif dina hadisna sanad anu dhaif ma as-shadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala'i. Ari sedekah teh bisa mencegah tina 70 macam tina macam-macam balai. Termasuk al-judam, baros, al-baros. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun naro ittaqu udusarin aranjeun annaro kana neraka. Walau ya itulah ij'alu bainakum wa bainan nar. Kudu ngajaradikeun bainakum di antara aranjeun wa bainan narin sareng di antara bainan nari jahannam di antara neraka jahannam. Wiqayatun minas shadaqati wa a'malil birri gitu. Urang kudu ngajadikeun atawa nyieun ku amal-amal ku kahadean-kahadean ku sodako-sodako anu bisa ngahalangan di antara anjeun jeung api neraka jahanam. Walau bisik kita muratin walau bisik kita muratin sok sanajan ku sabelah korma. Sedekahna teh ku sabelah korma saking ku teu aya-ayana penting mah urang bisa sedekah. Ku sedekah eta teh bisa masihan jarak anu bisa ngahadangan urang tina seueur neraka. Fa illam tajidu maka lamun teu manggihan aranjeun teu gaduh kitu nya jeung masihana pabi kalimatin thayyibatin maka sedekahna teh ku kalimah thayyibah. Ku ucapan-ucapan anu sarae lamun teu aya ge kitu nya mun urang teu gaduh pisan gitu. Itu lamun ieu berarti nyambungna jeung dina Al-Qur'an teh kumaha teh? Astagfirullah. Pokoknya dina Al-Qur'an ya. Anu pokona urang ulah ngikutkeun. Aduh Gusti astagfirullah pokok pisan. Intina mah tina ayat eta teh jadi lamun urang masihan sesuatu komo lamun teu bari masihan ka jalma anu menta-menta teh ulah sampaikan urang ngaluarkeun ucapan-ucapan anu goreng keur mah teu masihan
mengata-ngatai gitu nya, mengata-ngatai ucapan-ucapan goreng gitu nya. Aya nu minta-minta karompok urang teh dibere hanteu tapi kalau dikutupluk urang gitu jadi omongkeun kurang. Gawe minta anu ulah sampai kan gitu. Astagfirullah teh inget pisan teh apa geuning teh. Eta tibukol bil insani ngaluskeun kana hatena manusia bi an yatawat tofa bihi bil qauli ucapan-ucapan anu lembut au bil fi'li atawa ku perbuatan. Fa innahu sababun lin najati minan nari sabab terhalangna tina neraka atawa terhindarna urang mencapai terhindarna tina neraka. Mana tadi? Rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim an Adi Ibnu Hatim wa qala al-Azizi naqlan an-Suyuti Marios al-Azizi nukil ti As-Suyuti Dzikru afdalu minas shadaqah ari dzikir teh eta leuwih utama tibatan shadaqah. Wa huwa aidon yadfa'ul balah wa huwa sareng ari dzikir teh aidon deui yadfa'u eta bisa nyegah al bala atina balai. Wa anna nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tasaddaqu kudu sedekah aranjeun ala anfusikum atas diri-diri aranjeun wa ala amwatikum sareng atas nama orang-orang anu tos marawat. Sedekah teh baik sedekah atas nama diri orang atau sedekah anu tos maot. Siga urang jamaah anu sok sedekah di masjid kan kitu nya. Jariyahna kanggo ngatas namakeun kan tos marawat kitu nya. Walau bisyur batil mai sok sanajan ku sateguk air sedekahna teh. Pentingna urang sedekah. Fa illam naum qadaro qadiru maka lamun urang teu mampu ala dalika karena hal tersebut pabi ayatin maka kusa ayat min kitabillahi ta'ala tina kitab Allah. Sedekahna ku ayat-ayat Allah kusa ayat ya gitu. Fa illam ta'lamu syai'an minal Qur'an tuluy lamun misalkeun aranjeun teu arapal anjeun teu arapal syai'an minal Qur'an saeutik oge tina Al-Qur'an tina ayat-ayat Al-Qur'an rek sedekah ku ayat Al-Qur'an urang teu apal kana ayat Al-Qur'an pad'u lahum bil maghfirah maka ngadoakeun aranjeun lahum ka maranehanana bil maghfirati ku maghfirah war rahmati sareng ku rahmat. Fa innallaha wa'adakumul ijabata fa innallaha dasanya nyana ari Allah wa'adakum parantos ngajanjikeun ka Allah ngajanjikeun ka aranjeun al ijabah kana ngaijabah kada fi riyadis sholihin sakumaha anu aya dina kitab riyadus sholihin. Saking ku penting-pentingna sedekah sia kitunya. Sedekah bisa di atas namakeun kanu tos mararawat gitu. Ganjaran berarti nyampe kanu mau. Sedekah nama sok sanajan urang ku sateguk air gitu masihan sedekahna. Teu gaduh saya jeung sedekah keuneunnana urang teh bisa ku saayat tina Al-Qur'an. Teu apal kana ayat-ayat Al-Qur'anna oge urang bisa mangdoakeun gitu. Mangdoakeun. Waqala sallallahu alaihi wasallam la tastahyu ulah era-era aranjeun
min i'ta'il qalili dina masihan anu saeutik. Maksudna lamun urang rek sedekah kuno saeutik teh ulah ngerakeun. Kalau sok alasan tuh hayang ngerakeun rek merege ngan boga saeutik misalkan. Tak ulah dina sedekah masuk sanajan saeutik ulah era-era. Niatan sedekah mah sedekah we sok sanajan saeutik. Fa innal hirmana ay adamul i'ta'i bil kulliyah sanyana ku teu ayana urang masihan anu loba itu. Fa innal hirmana aqallu minhu ay i'ta'ul qalil. Nyata masihan anu saeutik. Jadi kajin keneh mere saeutik daripada urang teu bisa mere anu loba gitu. Ulah nungguan kah urang sedekahna lamun urang geus boga duit gede atau urang ke lamun ayeuna urang can boga penghasilan gitu nya. Urang mah sedekahna ke lamun geus gawe mah kan gajina gede gitu kewe sedekahna. Ulah nungguan gede gitu nya. Keur ayeuna urang aya duit 100 perak misalkeun nya. Sedekahkeun saayana gitu nya. 1000 geus we 1000 ulah nungguan anu 3 juta itu udah can pukul 3 juta na oge gitu. Leuwih hade keneh sedekah kudu saeutik ulah era-era gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nahara sa'ilan sing saha jalma naharo anu nyentak atau nyarekan sa'ilan anu barang penta ka pengemis gitu. Naharatsul malaikatu yaumal qiyamah. Naharatsu maka nyentak atau nyarekan ka itu man saha al malaikatu para malaikat yaumal qiyamati dina poe kiamat. Kanu tukang penta barang penta ka pengemis urang ulah suntak-suntak ulah curukan carekan. Lamun urang sok suntak-suntak kanu barang penta maka ke DP kiamat urang ge bakal disentak deui ku para malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mahrul huril aini. Mahru ari maharna atau mas kawin huril ain, huril ain teh bidadari. Ari mas kawin ka bidadari. Qabdatu tamri eta cukup ku sedekah naon qabdatu tamri teh sakepeul korma segenggam kurma. Jang mas kawin ka bidadari teh cukup sagenggam korma. Bidadari. Aduh. Lamun di alam dunia endek yang tadi diberi mas kawinna kurang diberi segenggam korma. Abdi nyampi nikah kawin ka neng anu kalayan mas kawin sakepeul korma. Ayo rek yang urang digitukeun. Bidadari mah cukup penuh kitu. Mahrul huril in qabdatu tamri wa falakil khubzi sareng sabelah roti. Tamas kawina cukup penuh kitu teu neko-neko. Apalkeun tah hadisna ieu. Ke bisi urang boga calon itu bidadari bae ge gitu daekeun dibere mas kawin sagenggam korma jeung sapotong roti ari wana bidadari ge lain embung ge. Udah si anak ge lain bidadara cenah ge si anak bidadara wadae lain ge bidadari.
Faqala sallallahu alaihi wasallam naqasa malun min shadaqatin naqasa moal ngurangan naon malun harta min shadaqatin tina sedekah. Jadi ku sedekah moal ujug-ujug ngurangan karena harta itu. Nya ada secara dohir mah misalkan duit 1 juta disedekahkan 100.000 berarti tinggal 800.000 deui kan nya misigana mah katingali kurang mengurangan. Tapi hakikatna mah henteu, bahkan aya bal yaziduhu, bahkan nambahan karena itu mal. Fid dunya di dunya bil barakati ku kaberkahanana. Tu urang sedekah anu saeutik eta justru nambahan kaberkahan kanu sesana. Urang sedekah teh duit 1 juta disedekahkan 100.000 maka anu sedekah 100.000 eta teh bakal nambahan kaberkahan kanu 800.000 nah nambahan kaberkahan teh contohna siga lamun misalkan ku 800.000 teh lamun secara hitung-hitungan mangan kabeulina teh 10 macemeun tapi ku sabab urang samamehna entos sedekah heula anu tadina kudu cukup ngan 10 macem jeung balanja teh akhirna bisa kana 20 macem eta kan nambah kaberkahan. Bal yaziduhu fi dunya bil barakah wa daf'ul mafsadat anhu sareng bisa nyegah tina kamafsadatan. Wa fil akhirah sareng ke di akhiratna bi izzail ajri ku diganjar ku ganjaran dibales ku ganjaran. Wa fi riwayatin li Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi an Abi Hurairah manaqasat shadaqatun min malin. Moal berkurang sedekah, moal ngurangan sedekah min malin tina harta. Sama anaknya ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu syai'un 'azimun. Qalaha salasan. As-shadaqatu ari sedekah syai'un eta sesuatu 'azimun anu adim, anu agung. Qalaha nyarios hakna kana tilkal kalimah kana kalimat itu kalimat as-shadaqatu syai'un 'azimun. Kanjeng Nabi teh nyarios kana kalimat as-shadaqatu syai'un adimun teh salasan kana 3 balikan. Aya salasa marratin. Tegasna kana 3 balikan disebutna kana Kanjeng Nabi teh as-shadaqatu syai'un adimun, as-shadaqatu syai'un adimun, as-shadaqatu syai'un adimun. Sedekah teh eta sesuatu anu mulia, sesuatu anu agung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam taruddul balaa wa tutawwilul umra. As-shadaqatu ari sedekah eta di tengah mah teu katuliskeun nya teh. Dina sarana mah bala aya as-sedekahan eta di hareupeuna teh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu mun teu katulis lamun di pinggirna mah aya. As-shadaqatu ari sedekah taruddu eta bisa menolak al-balaa kana bala. Wa tutawwilu sareng bisa manjangkeun al-umura kana umur. Tabaraka fihi eta maksudna teh. Tabarok diberkahan fihi dina itu sedekah. Fayusarifu fit ta'ah ditasarrufkeun teh dina kataatan. Al-babu samina asyara bab anu ka 18 fi fadilati salam dina fadilahna maca salam.
Wallahu a'lam bishawab.